Mitra Nu Mulya Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade ngawitan deui ngadongeng ye dongeng enggal nu judulna nyaeta hayang beunghar ye dongeng karangan Kileuk sakeneh bae para wargi etang-etang hiburan pangbeberah mana atuh para mitra saur Kileuk sabilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes-sanes dihaja dan nami nage dongeng atuh para wargi nami nage dongeng mangga nyangakeun carios nyambung judulna nyaeta hayang beunghar karangan Kileuk sa dina bagian kahiji. Para mitra kaum dangu kocapkeun wanci tunggang gunung di lembur Cikarang kacida matak betahna para wargi ari sabab kaayaan meuni bengras hawana seger jeung dibeberah ku recetna sora manuk anu matak waas tetempoan plung-plong kaunggal madhab lantaran lembur matak ngebahe ngalir lemburna dihapit ku dua walungan anu saterusna ngamuara kahalereun lembur di tengah pasawahan umpluk aplak belah kulon walungan Cipater anu huluna ti Gunung Sundul sedengkeun anu ngocor ti belah wetan ngaranna walungan Cibuluh nu huluna di Gulung Haur eta dua walungan patepung kalereun lembur ngahiji jadi walungan anu gede jeung caina tari kahilirna katelah walungan Cibuluh sabab eta nu disebut indungna harita dina mangsa tunggang gunung kaparengan langit telenglang atuh matak betah jeung matak waas matak resep pikeun nu aya gawe teu aya gawe datu maninah pikeun anu ulin jalan-jalan harita ge kitu di muara aya nu ngajentul diuk panon melong kana cai bangun anu tenget naker nya manehna teh hiji jalma pulah lintar unga poe pagaweanna nguseup init isuk-isuk balik sore ciga teu inget kana pagawean sejen sigana senang pisan kawas nu teu boga tanggung jawab resep ulin miceunan waktu nu teu puguh. Padahal eta jalma teh di imahna kacidaripuhna anak loba teu kapiara rumah tangga balangsak sagala kurang. Estu matak pikawatireun. Tapi nu jadi kapala rumah tanggana pagawean ngan ulin senang-senang di walungan. Nguseup baringan teur lamunan eta jalma katelah mangkami. Ari umurna kira-kira umur 35 tahun boga anakna lobana 5 lalaki 4 awewe hiji cikalna sial pisan nguseup teh napoe naon itu cenanya lah nguseup ti isu kakara meunang sengal 2 siki naonan tu aing teh cek Mang Kamin gegelendeng lantaran ngusupna bengsal ti isuk ngan ukur meunang lauk 2 siki kitu ge laleutik moal seubeuh keur sorangan. Jung Mang Kaminang tung memeh indit teh nyokot batu segede hulu. Terus ditinggangkeun ka muhara bari gegelendeng nyarekan ka walungan. Leuwih kasebelan sia. Mun teu mere hiji-hiji acan sia mah. Kop talebok batu ku ilaing lah. Caing ye. Terus ngingkig maju ka girang ngadeuketan lemur anungan kari saeutik deui. Data dina ge maju ka hilir ngarah babari lamun bali. Kaayaan beuki burit, panon poe beuki deukeut kana embun-embunan gunung. Ciga nu disuhun cahaya beuki robah jadi koneng semu beureum. Tereh surup atuh Mang Kamin can inget kabalik harita teh ngajentul we dina batu anu gede. Panon melong kanu keur kana kenur nu keur dina cai. Tadi didinya oge ciga teu aya laukan. Useup teh para mitra teh anu nyangut-nyangut acan, puguh Mang Kamin meuni keheul. Huntuna kekerotahan amarah hulu angan seueul. Remja dos ya. Kamarana lauk teh nya. Ni teh nyangut-nyangut acan sia kilang bara meunang nu segede bitis aing aduh. Benang-benang beunteur atuh lumayan.
Pokna para mitra bari terus nangtung terus lempang maju ka girang. Harpanana aya kene saeutik deui lantaran deukeut pamandian aya leuwih rada gede. Jerona hampir 6 meter di dinya geus kakocap loba beunteurna. Malah sok aya lele jeung deleg di dinya mah atuh terus ngingkig muru kadinya teu rarat-reret deui kanu sejen. Sabab di tempat sejen mah teu kaijir aya laukan. Tekung silila mangkamin tepi kanu dijugjugek diuk dina batu. Terus ngaganti eupan kuno anyar susuganana laukna dolog. Dari kanu anyar mah sanggeus tarapti lung ka tengah tuluy di pelong menit ngiceup-ngiceup. Can aya kana 5 menit nguseupna teu kanyahoan kecebur cai teh aya nu mininggang ku batu segede hulu domba. Cai namun cerat kaluhur malah mah ceret kana beut beungeut mangkamin. Puguh mending jenghok mangkamin teh terus ngalieu ka tukang. Barang breh aya hiji awewe keur nulak cangkeng. Kuntuna kekerotna na amarah panona malik buncel meni buncelik. Si kiting sia. Nah sia teh eling atau kumaha? Mangkamin amak panona meni buncelik. Nafsu ngagidir sabab asa diganggu ku awewe anu ngaran Iting. Ngan ku mangkamin disebutna kiting bakat ku amak. Kerewek awewe malik nyarekan si horeng pamajikanana. Kamin? Sia teh eling teh ha? Hirup menitaya eling na unggal poe ngan dia jentul sisi walungan sia. Mun hakan batu teh kadinya montong ngalamun wae kitu. Dasar lalaki kasebelahan sia guam pisan. Cenah. Bari tutunyuk meni ngacir-ngacir bae panon beuki buncelik. Aduh na kabina-bina teuing sia teh kiting. Kasalaki kuat kapopolotot bari nyarekan kitu. Eling aing mah da. Dan teu eling mah sia atuh. Kumaha wani ngaganggu kana karesep salaki. Na teu neuleuh sia montong kitu sia. Laukna kalabur deuleu. Mangkamin kalah beuki ambek manehna teu mikirkeun kana kasalahan sorangan. Nu hirup nangan kitu jeung kitu bae teu inget kana kawajiban. Balik sia kamin. Na teu neuleuh teuing sia tuh panon poe geus surup. Ari sia ngajajan tul wae sisi leuwih rek kawin ka Kunti sia teh. Sing inget atuh ka anak. Si Utom gering tuh meuni teu malire ka anaknya. Aing onawan paduli teuing ari geus teu butuh mah. Tapi anak sia kudu diurus. Montong aya ngeunahna wae. Hayu montong sia. Bi Iting beuki kasar jeung garihal nyaritana. Ari sabab geus jengkel kula lampahan salakina nu teu boga pikiran. Atuh barang ngadenge kitu mangkamin teh ngahuleng lantaran inget kana katalobehan. Teu malire ka anakna nu leutik nu gering geus 2 minggu pok nyarita rada leuleuy. Oh, mun nyaho si Utom gering deui atuh lah kitu we carana tuting sabab akang eri ka anak mah nyaah. Kitu deui ka maneh yu urang balik da memang geus burit ieu teh ongko. Mangkami nangtung terus ngadeuketan ka pamajikanana nu masih keneh molotot bari nulak cangkeng. Rek di amak kumaha atuh? Kami teh neangan ti isuk. Nananyakeun ka batur nitah ka anak tetangga, tetep we teu kapanggih. Atuh meuni kamalinaan teuing kamin. Mana hasilna nguseup teh? Mahi keur meuli beas atau moal? Meuni taya euih-euih nalalampahan teh nya. Geus atuh tinggeus da kaharti atuh. Mangkamin ambek panona molotot ka Bi Iting. Kamu ngari carekan mah nya, tapi carekeun mana hasilna deuk? Nu matak ngan wenang 2 kitu ge sengala leutik, jawab Mangkamin rada era. Da memang hatena ge ngabedegel keheul. Bi Iting teu ngomong deui ngan ukur jebi bari molotot leos ini ti heula, teu ngareret deui ka salakina nu beungeutna bareureum era jeung keheul. Cai walungan seah ngaguru sora tongeret meuni baleger ti beulah wetan. Manuk-manuk recet di sarada siga nu bungahna keur teu malire ka 2 manusa. Nu keur silih baeudan harita Mangkamin jeung Bi Iting laleumpang bangun rusuh. Mapai gelengan sawah anu baralaku jukut. Hari panon poe geus surup kaayaan ka Cidahegarna. Teu kacatur di jalana Mangkamin jeung Bi Iting geus tepi ka imahna terus duanana arasup. Malah Bi Iting langsung nyamperkeun ka anakna nu keur ceurik bae. Dipangku ku Ma Iot ninina. Ari Mangkamin nuna useupna sarta korang digantungkeun dina paku. Geus kitu kakara nyamperkeun ka mitohana nu keur mangku si Utom bari bangkeun nu baeud. Ma Iot ambekeun ka minantuna nu teu inget kana kawajibanana. Mana budak teh hadiekeun Ma? Mangkamin nyamperkeun ka Ma Iot.
lengan ngaragamang rek mangku budak tapi maiyot ku maiyot teu dibikeun kalah ka malotot. Keun bae budak mah, da kami ge bisa keneh ngurus deuleu. Anggur mah geura jual tah hasil lintar teh, duitna beulikeun ubar jeung beas. Cenah siga nu nyungkun jeung nyiniran ka Mang Kamin. Nu pagawean ulin wae di walungan dari hasil ngusupna mah taramahi kana naon-naon. Teu bisa dijual keur nyumponan pangabutuh para mitra. Puguh we ngadenge omongan mitohana kitu mending ngaleketei hate Mang Kamin. Era jeung keuheul nu taya papadana da rumasa ngusup teh tara bebeunangan. Beungeut Mang Kamin beureum tapi teu incah ti dinya pok ngomong rada ngageter. Hampura we atuh mah da sugan teh si Utom teh teu katutuluyan, pan tadi ge geuning geus mending. Malah geus daek ulin tadi teh. Yap kadikeun atuh mah ku kuring hayang mangku ongko kuring teh. Teu kudu menta dihampura ka kami deuleu. Da maneh mah teu salah ka kami, tapi kudu mikir, kudu boga kahayang sorangan hirup teh. Dibarengan ku rasa tanggung jawab, ulah nganteur kahayang bari jeung teu inget kana kewajiban. Lalaki mah usaha sing bener, cumponan bobutuh sapopoe. Kewajiban salaki teh. Tuh anak barongkeakan nu leutik gering, lanceukna gering. Ceurik di lanceukna. Lanceukna deui labuh tina golodog. Sing karunya ka pamajikan atuh ulah sina pakpik-pak sorangan. Yang urus budak gering nyaneangan kejoeun. Ari maneh ngadon mapai-mapai walungan, mana hasilna deuleu. Ceuk maiyot meuni teu euleum-euleum. Eukeur mah ieu teh boga adat poksang para wargi. Katurug-turug aya kakeuheul kaminantuna. Atuh dina nyarita geus teu dihiding deui. Teu diding-ding kelir ari Mang Kamin beuki beureum beungeutna jajantung ratug hate panas. Tapi rek bahan ngambek teu wani da memang rumasa salah jeung rumasa teu bisa nyenangkeun ka pamajikan. Kumaha atuh kuring teh mah Mang Kamin siga nu beak picaritaeun melong kami tohana nu tetep mangku incuna. Lain kumaha jig we neangan ubar keur si Utom. Atawa minta tulung ka Aki Sanip kaditu kumaha we carana. Boga anak gering mah ulah sok hare-hare sabab geus cilaka masuk ka duhung. Ieu usaha kumaha we carana. Gunakeun akal jeung pikiran. Gunakeun tarekah piraku rek ngandalkeun pamajikan wae hirup teh. Maiyot can seubeuh ngagelendeng. Dina nyaritana siga nu hayang puas asa aya kasempetan da geus mineng keuheuleuan nama pramitra. Heueuh Kang Kamin jeung kaditu atuh neangan ubar kasaha we atuh da loba kolot. Ulah cicingeun teuing keun bae teu kudu hayang mangku budak sagala. Da kuring ge kaduga keneh lalaki mah neangan ubar atawa neangan keur dahareun barudak. Biiting milu nyarita ngan ayeuna mah teu suga jiga tadi ngahargaan keneh ka salaki bubuhan hareupeun kolot. Mang Kamin teu ngomong deui manehna ngahuleng sakeudeung. Terus netep ka anakna nu ceurik bae geus kitu jung nangtung kenceling init. Teuing rek ka mana da teu bebeja ka pamajikanana. Atuh jep jarempe di imah teh nu kadengengan ceurikna budak mata kuatir. Kocapkeun Mang Kamin harita para mitra. Ngadigdig mapai jalan tengah, ngajugjug ka hiji imah nu pernahna di sisi lembur. Diriung ku tangkal balingbing jeung jeruk mangsret. Mang Kamin boga pikiran rek nepungan Aki Sanip anu dipikolot ku urang Cikarang. Lah moal aya rugi namun aing menta tulung ka Aki Sanip sabab anjeunna mah sok resep tutulung tara menang kana buburu. Ceuk hate Mang Kamin bari terus mengkol. Kajalan satapak gok ka kebon cengek tuluy leumpang deui saeutik. Serog kaburuan imah kasampak Aki Sanip keur melenyun udud padudan. Panon melong kana tangkal balingbing. Bagea jang Kamin rekamanya burit-burit udar-idar. Jeung deui kunaon baju meuli kalalotol kitu jang. Aki Sanip miheulaan nanya. Sabab ngarasa kaget nempo Mang Kamin nu datang rurusuhan. Bari jeung pakaianana kalotor da memang can kungsi mandi. Ngajawe ki abdi teh manawi teu ngaganggu. Teu nama ke ngaganggu sagala. Rek aya naon kitu? Memeh ngajawab Mang Kamin diukeula dina golodog terus ngusapan baju nu kalotor. Renghap narik napas jero kawas nu seunggah. Susah abdi teh ki lantaran si bungsu gering bae kamari teh geus meningan sarta geus daek ulin. Tapi ayeuna karugrag deui kudu kumaha atuh abdi teh nya ki asa bingung ceuk Mang Kamin darieu naker.
nyeri naon budak teh ujang nu lalaki teh lain Mohon kicing atuh tulungan kedah kumaha ngubaranana ki. Margi abdi teu tiasa naon-naon jeung ditu aya waragad kanggo ngubaranana. Da puguh kayan abdi mobatan sakieu ki. Aki sanip ngahulang mikiran pijawabeun anu sakira merna. Sabab kasakit mangkam anakna mangkamin teh. Geus kanyahoan ku aki sanip ge lain ubaraneun dukun mun cager moal cager ku jampe. Jaba pemajikan ambak-ambakan wae tambah bingung we abdi teh ki. Kedah kumaha atuh cing abdi tilungan ceuk mangkamin deui. Siga nu teu sabar ari aki sanip neuteup lelebnaker pok ngajawab. Kieu isanya mah ujang aki teh geus nyaho kana kaayaan anak ujang. Manehna teh lain jampeun dukun, lain ubaraneun aki. Tapi kudu dibawa ka kota. Ubaran kudu geus ahli tak kitu isanya nama jang. Aki teh lain teu hayang nulungan, tapi nanaon ge da moal teurak jampe oge gitu. Hasilna gitu. Nya kumaha carana lukisan naos teu dijampe ge sawios atuh asa cager we. Nya kumaha atuh da aki ge teu bisa. Lamun geringna ditoel kunti atawa kabali ku siluman aki bisa narekahan. Ari kasakitna kawas kitu mah teu bisa aki teh teu sanggup jang kamin. Sakit naon atuh pun anak teh nya jeung kumaha ngubaranana atuh ki. Mangkamin jiga ponok pangharepan. Teu bisa mikiran nu jadi anak. Ari ceuk aki mah kieu we ujang ngarah tetegan hate. Jeung ngarah puguh mikiranana leuwih hade bawa ka kota setorkeun ka dokter. Sina dipariksa tuluy diubaran. Tah kitu we carana mah atuh. Ceuk aki sanip bari pepeta mere pepeling ka mangkamin. Nyalain teu kahar tiki da kumaha waragad na atuh da ka kota teh kudu make duit. Mangkaning abdi mah teu usaha boro-boro keur meuli ubar ka kota najan keur dahar ge kacida susahna. Nya atuh usaha we jang unyam-inyem. Atawa kumaha we heula pokona mah asal budak katulungan. Minta kami toh ge teu nanaon da taya salahna asal urang boga rasa tanggung jawab kudu daek mayar gitu. Ngadenge kecap mitoha hate mangkamin ngadak-ngadak panas. Sabab tadi tas meunang kanyeri dipok-pokkeun dibeak bersihkeun baramitra matak nyentug kana jantung. Matak nyeredet kana hate. Aina kala ka ngahulang ujang. Bingung kilah sabab ieu teh abdi tas digaleneng ku mitoha. Matak nyeri teh kana hate matak panas ting sarebelak. Ceuli meuni asarawing balas digaleneng ku mitoha. Tak itu nusanya nama ki, jawab mangkamin. Nah, jang pedah naon gitu. Barabat mangkamin nyaritakeun lalakona. Dibejakeun kabeh ku aki sanip di Bandungan kalayan daria. Sanggeus rengse cacarita cakakak aki sanip seuri matak. Pok nyarita kalayan tenang. Hehehe, jang kami. Biasa mitoha mah atuh ari sababari kitu carana mah kahardi ku aki ge. Coba we pikir mun ujang boga rasa tanggung jawab mah. Mitoha ge moal nyarita kitu. Eta mah lain ambak lain cecep tapi nya ka anakna, nya ka incuna. Jeung nya ka ujang babakunya mah deui kitu. Nya ka abdi mah nya habat sinir sampir. Da ujangna siniraneun atuh coba mun bener mah pan moal. Oh, jadi abdi salahnya, mangkamin olohok. Nya salah, sabab teu ngarti kana kawajiban. Teu inget kana bubutuh rumah tangga, ulangan nalkeun pamajikan atuh neangan cipaya mah ujang. Sabab tanggung jawab salaki tadi. Mun ujang teu bisa ka mana-mana, teu naon-naon panji mah jag-jag balejag gede tanaga jeung waras. Piraku waktu jeung tanaga dipake nungguan jejer useup di walungan mah. Mangkamin ngahulang deui manehna asa kasedekeun. Lantaran los kamana ngan pada nyalahkeun bae. Ti ditu ti dieu mapatahan bari jeung nyalahkeun ka manehna. Sedang mangkamin memang kitu karepna. Teu boga rasa tanggung jawab ka kulawarga tungtungna aral di papatahan teh sarta boga rasa yen dirinya dianggap musuh ku sarerea. Nah, ari teu keur sangubaran pun anak mah sawios atuh kilah. Ulah bari ngajejeleh ka abdi permios ki. Leos mangkamin balik bari mawa hate nu panas jeung ngabedegel bakat ku keheul. Puguh aki sanip colohok bengong. Teu nyana omongan matak nyugak kana hate mangkamin.
Jang kamin cek Aki Sanip ngageroan tapi mang kamin tengah reret-reret acan terus ngabeng bios balik ke heulun. Aya kitu nabudak de punungan jeung belikan teu kaop di babatahan paingan hirup naribu pisan sabab pagawean ngan ulin wae. Munasabah lamun mitoha amak-amakan ge da meureun jengkel atuh. Antuk nama Aki Sanip kukulutus hatena keheul ka mang kamin nu belikan teu kaop di papatahan tapi akhirna mah teu dipikiran deui. Da kabeneran kaupahan ku bedug magrib terus kacai rek abdas geus kitu init ka masjid rek salat magrib berjamaah. Para mitra anu mulia, liwat magrib mang kamin geus aya di imahna. Manehna ditanya ku pamajikanana tapi teu puguh jawabna. Sabab teu hasil usahana. Boro-boro mawa duit teu ubar-ubar acan, puguh biiting keheuleuin hatena panas. Ieu Kang Kamin kumaha ari pipikiran Kang Kaminnya? Na teu karunya ka anak nu sakiripuhna. Cing atuh sing mikir jadi lalaki teh. Maneh mah kalah maido we ka salaki teh atuh iting. Kami teh lain teh usaha tapi teu hasil cing atuh mikir saeutik mah. Ulangan hayang ngageleneng bungkun dikira babari neangan duit yang ubar teh. Mang Kamin jadi ambak panon katara molotot biiting jadi bingung. Manehna teu ngomong deui kalah ngagugurung anakna nu gering bari hatena gergeteun. Untung ma iot keur eueuh harita teh da balik heula ka imahna. Cacakan mun aya di dinya mah geus tangtu rame deui, kudu silih salahkeun atawa ganeng kudu gegelendeng ka Mang Kamin. Harita di luar kadenge sora gaang jeung jangkrik reang patemalan jiga nu midangdam. Atuh pikiran Mang Kamin beuki kaweur bae ambak kapegung meuni asa nyelek kana hulu angen. Keheul ka pamajikan keheul ka mitoha jeung ka Aki Sanip malah mah keheul kula lampahan sorangan nu matak sial. Turus barudak nu sejenna Kang Kamin ulang-ulang kitu cek biiting nyarita deui. Panon ngareret ka Mang Kamin anu keur ngahulang nu dititah ciga nu kalekedna keur da puguh hatena keur tagiwur. Kagiwur teu puguh pipikiran kumalayang kanu anggang tapi ari rek nempo kaayaan kitu mah Mang Kamin teu burung nurut anakna nu panengahan anu panengah disamat da harita teh diheureuyan ku lanceukna atuh ceurik jejeritan. Kabingung anu ngungkulan kula warga Mang Kamin teu karengsekeun harita. Ngaharulang bari melong ka anak bungsu anu mahrurung. Awakna panas meuni nyebret malah sakapeung sok sasar. Mang Kamin teu bisa naon-naon ngan ukur ngahulang siga nu teu boga pikiran. Atuh biiting beuki jengkeleun teu panuju kana lalampahan salaki anu kuuleun. Kang Kamin cing minta tulung ka Kang Odo atuh sugan manehna bisa mantuan ka kana kasusah urang. Ulangan hulang bae lalaki teh teu aya pisan kahayangnya. Cing sing karunya ka budak. Minta tulung teh kumaha carana da moal bisaeun ngubaran boro-boro Kang Odo Aki Sanip kala mapatahan teu puguh. Kumaha we atuh carana ulah ngajentul teu puguh jig init. Geura tepungan Kang Odo ulah dipake ngalamun teu puguh barina oge. Biiting meuni keukeuh bakat ku ambek. Mun kongang mah hayang ceurik jejeritan hayang ngabudalkeun ka keheul kanu minuhan dadana ngan era ku tatangan. Mang Kamin teu ngomong deui terus nangtung para wargi sadaya. Kolot terak mukakeun panto sanggeus aya di luar panto ditutupkeun lalaunan. Tapi Mang Kamin teu init ka imah Mang Odo kalah ngajentul dina golodog mopoek sorangan. Barang jeung bedug Isa kurutak aya nu datang mamawa mencor. Bari meuni ngagebur. Barang geus deukeut pisan Mang Kamin meuni ngajenghok lantaran anu datang teh mah iot. Mitohan anu galak jeung cerewen puguh we jadi samar pola. Rek nyingkah geus kagok, rek terus cicing teu wani, tungtungna ngahulang bari calangap panon melong ka mitohana. Punten para mitra. Ini muka heula ieu lamaran. Harita mah iot tuluy nyarita. Kamin, keur naon sia ngajentul we di luar waya kieu? Nah, jeung saha sia ari budak ha? Maiot molotot para mitra.
oncor diacungkeun ka luhur atuh beuki sidik we beungeut Mang Kamin teh. Teu keur naon mah keur kieu we kuring mah. Keur kieu keur naon barina ge? Lajeng sahari budak. Ma Iot heraneun panon beuki buncelik hatena panas hayang nyarekan. Jeung inungna budak mah. Masya Allah. Aku mah hari pipikiran maneh sia Kamin. Bet kawas polon we lalampahan teh. Apaan maneh teh geus kolot, geus kumisan, geus reu aya anak, piraku lalampahan rek kitu bae kalakuan teh. Teu boga kaera nya. Cing mikir atuh sia teh. Mang Kamin teu nemalan para mitra, manehna bingung ku pijawabeun. Atuh ngahuleng bari hatena deg-degan pasti pamajikanna ngadengieun. Nu saterusna bakal nyarekan ka manehna. Memang teu salah barang ngadenge nu cekcok di luar Bi Iting norojol bari ngais budak gering. Kang Kamina teu ini tititah ka Kang Odot teh. Mang Kamin teu nemalan ngan ukur ngareret bari ngadilak. Hatena peot ari dikitu-kitu teuing mah najan ku pamajikan ge sieun. Mana komo da hareupeun mitoha nu geus kakocap bawelna. Nah dititah naon kitu Nyai? Ma Iot nanyakeun bari ngareret. Apa dititah nepungan Kang Odo, sina menta tulung, tapi nas kalah ngajajan tul we di golodog. Sugan dieur lalaki labokeun tetelo teh nya. Kalah ngajentul wae, Bi Iting kacida keheuleunnana. Mun teu ngais budak mah sigana moal burung nyerentreng ka Mang Kamin rek nampiling bakat. Para mitra kaum dangu, Ma Iot beuki keheul kaminantuna haok nyarekan lak-lak dasar. Atuh teu bisa minge Mang Kamin teh kapaksa narima kana nasib dicarekan ku pamajikan jeung ku mitoha. Tungtungna asup ka imah geblug mebeutkeun maneh kana sama kreupeurem bari ti pepereket nahan perasaan. Bi Iting jeung Ma Iot menika kerot bakat ku jengkel hayang ngrekeb ka Mang Kamin anu kamalinaan. Nu sejen mah teu kitu-kitu teuing najan bedegong oge teu weleh era ku mitoha. Tapi ieu mah kalah ngalawan aku punuk. Di papatahan memang teu ngalawan tapi henteu ngagugu. Nyanya ieu-kieu teuing mah Nyai hayu bawaan budak kabeh. Keun ulah cicing di dieu, di imah mah ge lega keneh. Sakabina-bina teuing barina oge, kabala jog boga minantu teh teu kabeneran. Ceuk Ma Iot bari kekerot teu sabar ari nempo kitu-kitu teuing mah. Bi Iting ngahuleng bingung ari diajak kieu ka imah dun inungna mah sabab kajeun kumaha bae oge manehna teh rumah tangga. Ceuk paribasa teh mah kajeun ceuk paribasa teh mah hapa-hapa ge ranggeuyan. Tapi mun nilik kana kaayaan salakina manang matak jengke teu aya tuturkeun nu bener kalah ka matak panas hate. Kunaon kalah ka ngahuleng? Manggeus teu kudu mikiran si Kamin. Mage kuat keneh maraban anak jeung incu mah. Moal ngandelkeun batur. Hayu bawaan barulah kabeh nu sare geuingkeun. Nu leutik ganong keun si bungsu kumarek di ais. Ulah mikir-mikir kan teu puguh bari nage tuturkeun mak. Ceuk Ma Iot maksa. Lantaran teu tega nempo kaayaan nu jadi anak di kitu-kitu ku salakina. Atuh Bi Iting teu bisa naon-naon kapaksa nurut kana pangajak inungna. Kalayan teu cacarita de terus anakna nu gering dibikeun ka inungna. Ari manehna asup ka kamar rek ngais anakna nu pangais bungsu. Bari ngageuingkeun lanceuk-lanceukna nu geus sarare. Bring ngaleut ka imah Ma Iot ciga nu ngungsi nu bungsu kuninina nu pangais bungsu dikelek ku Bi Iting. Nu katilu dituyun ku indungna nu kaopat jeung nu kalima. Laleumpang ti heula bari nuyun anggel diiring ku Ma Iot. Kocapkeun Mang Kamin barang nempo kajadian kitu meuni ngahuleng. Manehna teu bisa nyarek para wargi sadaya jeung teu wani ngahalangan kana niat mitohana. Ari sabab kitu salah kieu lain tungtungan uruh olok bengong nempokeun ka anak pamajikan nu ngaleut ningalkeun manehanana. Aing mah cilaka bener-bener kejem mitoha teh nya. Rek dibawa ka mana si Iting jeung manehna teh? Apaan eta teh nu aing geus dikawin kalayan sah. Tapi nah mawa budak ke meuni teu bebeja. Si Iting deui bet saruana kawas teu eling we bet nurut ka indung batan ka salaki. Kurang ajar mana kitu teh ieu mah ya. Tuturkeun sia ku aing. Jut Mang Kamin nangtung terus diharudung ku sarung. Jerut turun manehna ngaleos ngaitkeun heula gagantel panto. Kencling init ngajugjug ka imah mitohana rek nyusul anak jeung pamajikan. Nu harita geus jarauh malah geus tepi jiga nama.
Dageus rada lila malah cahaya oncor geteu katempo. Kahalangan ku imah jeung tatangkalan. Kaayaan katica tidak jemplingna lantaran di kampung Wanci Isa teh geus diisieun. Ngan untung langit rada lenglang. Bentang baranangnya angan poekna peuting, jangkrik reang di sarada patemalan jeung baturna. Mirig mang kami nu ngagedig leumpang ngajugjug ka imah Maiyot. Tekung silila oge geus tepi reg eureun hareupeun panto. Ngajanteng bari ngadedengekeun uti jero. Tetela anak pamajikanana geus araya di jero. Da kadenge tingger neng ngomong, malah mah para mitra budak nu gering ge ngarenghik. Atuh ngadenge kitu teh hate mang kamin ngahlas karasa sedihna kana hate watir ka budak anu keur gering. Harianeun mitoha teh ye. Nah, atuh anak aing make dibawa ka dieu dasar kolot ngaco teu nyaho kana tata karama. Ceuk hate mang kamin bari terus maju salengkah pok uluk salam bedasna keur. Punten. Punten, Mak. Punten. Ya kuring rek nempo budak. Wah, di dia mah. Teu aya budak maneh. Ka ditu bari lagi ka sabelang ka Palembang. Ulah deukeut-deukeut ka dieu. Tuh, hulu lisung kubug. Maiyot para mitra ti jero imah. Jep budak nu ngarenghik jempe jigana masieun. Ari mang kamin ngahuleng ngadenge kekecapan mitohana sabab jiga nu marancahan kalok-lok bungaok atawa nyinglar siluman. Mak, ya malain lok-lok lain juri kuring kamin. Bapak nasi utom bukakeun panton atuh mah kuring ya. Mang kamin uluk salam deui. Tapi ayeuna mah teu aya nu nemalan panto teu aya mukakeun. Cempling mata ketir simpe mata keung mang kamin bingung kalacat katepas gek diuk dina bang barung terus ngalamun. Maiyot jeung biiting tega ka mang kamin duanana teu aya nu malire kanu di luar. Malah beuki lila beuki simpe sigana mah sarare tibra. Puguh mang kamin jadi kasiksa lantaran cicing bae di luar mah tiris. Jaba ditapuk ku reungit tungtung na mang kamin turun deui kaburuan meme indit ku kulutus heula. Dasar nini peot sia beuki kolot kala beuki ngaco. Awas ya mitoha telenges dikulub sia ku aing. Nah dikira aing rek eleh si kamin ye. Moal deuleu aing mah moal boga harga diri aing ge. Cenah terus ngaleos ninggalkeun imah Maiyot, ngajugjug ka imah narek ngadon sare. Para mitra kaum dangu, kocapkeun isukna jalma-jalma di lembur Cikarang geus mariang deui ka tempat gawena masing-masing. Aya nu ka sawah ka kebon jeung sajabana manuk-manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya nu kakara moncorong. Estu matak betah jeung matak waas. Hayam jagoraong kongkorongok bikangna pating kartok. Dina kaayaan kitu di imah Maiyot aya nu ngariung horeng Maiyot. Dibaturan ku anak incuna harita teh keur ngadalaharan beuleum ketan. Bari ngobrol nyaritakeun kaayaan hirupna. Mak, kumaha atuh kuring teh nya da geuning kieu wae nasib teh matak jengkel jeung matak keuheu. Boga salaki pikiraneun, ceuk bi ieu ting bari ngusapan sirah anakna nu harita teu boleh diais. Ieu nyai ayeuna mah ulah kapalang. Geus we cicing di dieu jeung mak, keun bae da si bungsu mah geus laki rabi. Geus senang jeung salakina, malauruk mah aweuh batur, geus bae cicing di dieu. Keun urang walah si kamin. Teh kumaha cenah ketakna mun dibere kieu? Sina karasaeun babakuna mah. Jawab Maiyot tegas-tegas bener-bener ngarasa jengkel ku lampah minantuna. Tapi emak kuring mah teu hayang ngariweukeun ka emak. Sabab najan bahapa-hapa ge kuring teh ranggeuyan, masih kena aya tuturkeuneun. Kumaha mun Kang Kamin ngamek, biiting setengah hate rada hariwang rek tetep tumetep di imah kolotna. Bisi mang kamin keheuleun terus ngayakeun tindakan leuwih kasar mangkaning adatna goreng patut. Nah make ngariweukeun sagala dasar ua bae sanajan misah oge. Apan geus aya 2 tahunna maneh teh dibayuan we ku emak. Mana jasa si kamin salaki maneh? Nu matak ulah kapalang ayeuna mah geus we di dieu sakalian matak naon? Mun si kamin ngamak sakalian minta diserahkeun naon hesena. Mending ponok jodoh mengpeung ora keneh, da moal burung payu ieu. Cek Maiyot keukeuh dina pamadeganana. Moal mikeun anakna ka Mang Kamin.
Atuh teu ngomong deui biiting teh para wargi da memang bener nu dipikir mah. Rumah tangga teh taya hartina, tahun-tahun manehna nu usaha, salaki gawena ulin jeung ulin wungkul teu boga rasa tanggung jawab. Mak Iot ge jempe para wargi. Terus ngadaharan beuleum ketan incu-incuna meni recok barang dahar siga nu paronyonaker. Barudak mah atoh we dibawa ka imah ninina teh da sok loba dahareun. Teu nyarahoun yen kolot na mah keur paciweuh kaweur mikiran nasib jeung kaayaan. Barang keur jongjon kitu sup aya nu asup kalayan teu bebeja. Ari direret teh lamang kami nu ngahaja datang isu kene. Jeung deui ngahaja asup teh teu bebeja da pantona bisi ditutupkeun. Atuh meuni keheuleun Mak Iot teh pok nyarita. Sia. Hayam salos-los ka imah barin oge. Alik nyengkah itu. Kitu pok-pokanana ka Mang Kamin teh nganggap hayam. Dabongan teu boga tata krama, puguh we Mang Kamin meuni ngaheab hatena. Asa dihina ku metoha tapi teu amak sabab inget ka anak nu ngariung limaan keur meujeunna burai. Punten, Mak. Mang Kamin nurutan hayam jago kongkorongo. Dabongan ku mitohana disebut hayam. Atuh meuni ngahuleng Mak Iot teu sangka yen mini teu bakal bandel jiga kitu. Tungtung nama diantep Mang Kamin teu diajak nyarita deui. Gek harita Mang Kamin para mitra diu dina palupuh teu jauh ti lawang. Anon melong ka anakna nu bungsu nu harita keur ngahep-hep bangun ripuh. Ngan aya untungna kasakit rada meningan teu matak hariwang teuing. Ting, akang de goreng-goreng ge salaki. Kulantaran kitu ayeuna mah ulah kamalinaan yu urang ka imah deui, da butut-butut ge boga urang teh. Ceuk Mang Kamin bari neuteup ka pamajikanana. Ka Mak Iot mah teu ngareret-reret acan siga nu ngahaja teu malire da puguh jengkel. Nya nuhun aya keneh pikiran kitu mah tukang, tapi da kuring teh inget ka budak nu batan sakieu. Melang bisi kumaha onam. Tah kulantaran kitu kapaksa nurut ka kolot, milu ka dieu teh ngarah teteg hate, jawab biiting terang-terangan. Kitu teh bari ngareret ka indungna kawas menta dipangjawabkeun. Mak Iot surti pok nyarita kalayan tatag. Waktosna seep di para mitra sadaya. Rupina mah dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta para wargi sadaya hayang beunghar. Karangan Kileksa. Mangga enjing urang teraskeun deui Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae permios.